Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matu, dongeng enteng pang beberapa mana. Mang Jaya saparak hanca baden raskeun hanca dongeng nuka tunda. Carios nyambung, judulna Gobang Naga Sakti. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ke-14. Para mitra kaum dangu, kacaturkeun di hiji tempat nu lengkob kalingkung ku pasir-pasir. Didinya aya imah nengang para wargi sadaya. Malah mah eueuh pisan tatangga ti peuting poekna teu katulungan. Samedeb ngabeleg-beg teu kadeleungupetkeun curug-curug acan. Ti beurang ge sakitu harieumna ku tatangkalan lamun seug disawang kana kaayaan. Eta tempat saha pijalemeunana nu ngarasa betah cicing di tempat kitu. Tapi cek sawangan nu sejen kitu sotenan da cek nyicingana mah eta tempat teh betah we. Betah da puguh geus manukna, tong boroning hareupan mangsa beurang malah mangsa peuting ge teu keueung sigana teh. Teu sieun sigana tenang we nu aya. Harita dua urang insan di antarana saurang aki-aki nu geus nyeda kapikun. Buuk jeung kumis katut janggot kuyumut samak blak bodas. Geus kuyumut camut-mut para mitra. Camut-mut mayak kuyumut mah cayenan teh baseuh. Janggot panjang hampir saseret dada tapi paningalina jeung pangreungeuna masih keneh seukeut. Nu pi umureunana eta aki-aki kurang leuwih 80 taun. Sedeng nu saurang deui jajaka keneh nya dua insan eta nu keur ngobrol meuni uplok naker. Si horeng si mana horeng aki-aki teh demi katelahna Aki Murdasim. Ari jajaka tayalian katelah Japar nu nulungan Nyi Mantili. Ngan harita Mantili keur eueuh duka ka mana kok Japar tumanya deui ka Ki Murdasim bari neuteub seukeut. Kendan kumaha tuh ki salajengna antawis abdi sareng Nyi Mantili teh. Jalan abdi mah salerosna miharep ka anjeunna kitu deui anjeunna parantos kersa dipiharep ku abdi. Malitos pada janji hoyong saterasna ngahiji ku jalan katalian hukum laki rabi. Na teu aya lepatna upami abdi nikah. Nikah agama heula kalayan dirapalan ku Aki. Mun maksud abdi teh supados pada regreg we moal ngaos galider deui. Jalarannya kitu saur Aki ge tadi sadayana jalmi boh istri boh pameget sok rajeun keuna ku awaging sir. Janten hartos nama tawe ki maksud abdi malah kumaha pangiut Aki teu aya lepatna upami kitu. Mun deui maksud ku abdi mah hoyong nikah agama heula kalayan ku Aki dirapalanana ki ceuk Japar. Aya maksud hayang kawin agama jeung Mantili. Si horeng duanana geus pakait ati pasang subaya. Ongkohan babarengan antara Japar jeung Mantili geus ampir kana satauna. Ari panyanya Aki masih jalu teh geus 2 poe alum wae teh. Lain keur mikir ka palabalinya. Disangka ku Aki mah mikiran perkara hayang balik deui ka sarakan kulantaran ngarasa teu betah cicing di dieu. Orang teh boga cita-cita kitunya. Ai keur Aki mah kacida bungana jalu. Malah muji kana pamadegan hidup boga cita-cita anu mulia make hayang kawin agama sagala. Memang sakumaha pertanyaan ti hidup eueuh salahna malah kacida alusna. Oge Aki mah burung bisa ngarapalan. Ngan Aki teh ngarasa berat ngalaksanakeunana jalu. Abot ngalaksanakeunana kumaha ari Akina kedang nganggo syarat kitu. Japar talete kalawan teu leupas tina paneuteub beungeut Aki Murdasim para mitra sadaya. Komo we atuh kudu aya syaratna mah jalu. Tembal Aki Murdasim bari ngarongkong dompet bako. Naon kitu syaratna teh kieu? Nah kedah keselamatan. Lain kudu salamatan samodel numpeng atawa ngawudu. Syarat anu pokok sok sanajan kasebut kawin agama oge nyaeta syaratna wali. Wali? Japar rada ngahulang. Nya wali. Dan eta nu bakal nyangdukeun kawin mah. Aki kitu atawa sanajan nyaib ge moal bisa ngawinkeun lamun eueuh walina. Kasih jalu oge sanajan kasebut kawin agama, ari wali mah kudu aya. Nyaho si jalu wali henteu. Akan tenangnya terang maki. Saha nu sebut wali? Sun ramana pihak istri. Eta wali teh bahapana pihak awewe.
Ungkapan Ramana Mantili parantos teu aya ki parantos maot numutkeun katerangan ti Nyi Mantili. Kapan ti waktos kamari ieu ge parantos disaurkeun ku anjeunna ka Aki Nyi Mantili parantos teu kagungan Ibu Rama. Nya. Ka Aki geus nyarita perkara si Nyai geus teu ijung teu Bapa. Tapi manehna boga keneh lanceuk sakanung lalaki. Malah ceuk si Nyai mah nu kembar cenah ngaranna Mantala. Tah lanceuk gaganti wali teh keta. Lamun ceuk lanceukna baraya asal baraya ti Bapa. Tah kajaba lamun geus teu boga pisan turunan kakara bisa ku wali hakim. Hari aya keneh turunan makomo, aya keneh lanceukna sakanu. Teu bisa dilaksanakeun kitu bae. Sabab Aki sieun jadi dosa. Wayana kitu wayahna lamun acan jonghok lanceukna si Nyai, Aki moal bisa ngalaksanakeunana. Cek Aki Murdasim atuh Japar ngahuleng deui. Ngarasa bingung anu lain lumayan sedeng hate mah bener-bener hayang ngarangkep jeung Nyi Mantili. Eta si Jalu geus nyaho kitu padumukan lanceuk si Nyai. Pokna deui bari neuteup ka Japar anu keur melenguk kawas bueuk meunang mabuk. Mawi bujang-bujang terang sarakanana kajalmina ge teu acan apal. Mali sareng Nyi Mantili ge tos aya welasna taun teu tepat-tepang. Aduka cenah ai welas mah teu acan manginten ki. Tos aya taunna kitu duka aya keneh di mana duka linggihna. Mung kamari ieu sadatana Nyi Mantili aya maksad bade nyepen sakumaha nu dipiwarang ku Aki teh. Hanyeuna kantos sasauran ka abdi bade maluruh rakana. Nanging duka cios duka moal ki dupi eta Nyi Mantili dipiwarang nyepen ku Aki teh sabaraha dinten ki. Japar kakara nyarita deui. Ari dititahna ku Aki mah lamun kuateun mah kitu ge 40 poe 40 peuti. Lantaran si Nyai keukeuh bae hayang ngalap ilmu urusan batin. Tadi ge keur Aki mah teu ngidinan si Nyai aya maksud hayang nyepen teh ngan kulantaran keukeuh peuteukeuh. Nya kapaksa ku Aki diidinan kitu ge ceuk Aki teh lamun kuat ngalaksanakeunana jeung kuat ku gogodana. Ari teu kuat mah entong tong dipaksakeun barina ge. Temal Aki Murdasim sajelasna. Dugi kaina panos sabaraha dinten ki. Lamun teh salah hitungan mah geus aya kana sabaraha poe nya keke. Sabulan leuwih 3 poe jeung poe ayeuna teh. Kan saminggu deui panginten nya ki. Tah nya. Kurang leuwih saminggu deui. Dah. Engke di mana si Nyai geus tamat boga pamaksudan heug badami jeung si Nyai perkara nu jadi lanceukna. Nah rek dipaluruh heula lanceukna sugan kapangi. Lamun rek dipaluruh ku Aki dibere tempo handapna saminggu luhurna 10 poe. Kapangi teu kapangi lanceukna syukur-syukur lamun kapangi bari bisa dibawa ka dieu. Insyaallah kahayang si Jalu ku Aki dilaksanakeun. Nya eta hayang kawin agama. Ari hayang ayeuna kawin agama mah bari piwalieunana can aya. Teu wani ngalaksanakeun Aki ge sabab sieun jadi dosa. Sabab kawin agama mah kasebut geus sah jadi laki rabi ngan teu boga tandana surat kawin. Dan ngaluarkeun surat kawin mah bagian urusan kantor agama teh kitu. Kumaha lamun kahayang si Jalu ku Aki dilaksanakeun. Ari seuk isuk jeung geuning pageto tepung jeung nu jadi lanceuk si Nyai. Leuheung lamun manehna sadar bari satujueun si Nyai boga salaki kahidap. Kumaha lamun henteu? Kana tang tu diri Aki dinahakeun ku lanceukna. Wani-wani ngawinkeun bari lanceukna teu nyahon. Nu matak wayahna tunggu nepi ka si Nyai tamat boga pamaksudan. Cek Aki Murdasim para mitra. Ngobrolna jeung Japar rada kajongjonan. Nepi ka teu karasa waktu nyererek geus ampir asar deui. Atuh Aki Murdasim tuluy turun ngaleos katampian rek bebersih. Kalawan rek terus ngalaksanakeun salat asar. Samalah Japar ge teu lila nuturkeun katampian. Si horeng Nyi Mantili eueuh keur boga maksud nyaeta keur tatapa di hiji tempat. Nu dianggap tempat karamat bari maksudna hayang ngalap ilmu kasampurna aman hirup keur perjagaan diri. Eta ge ku Aki Murdasim dicare nyaeta sok sieun teu kuat ngalaksanakeunana. Sedeng anu kasebut jelema tatapa teh teu dahar teu nginum mangkaning lilana 40 poe 40 peuti. Tapi kulantaran Nyi Mantili keukeuh bae hayang nyoba. Atuh keur Aki Murdasim teu bisa majar kumaha nya kapaksa diidina.
Kitu gecek Aki Murdasim lamun sakira kuat, teu kuat mah ulah maksakeun maneh. Tapi para mitra alhamdulillah mantili ngalaksanakeun maksudna ge sabulan leuwih. Leuwih 3 poe sakumaha nu dicaritakeun ku Aki Murdasim ka hareupeun Japar. Saturkeun dina peuting anu keur meujeuhna jumempling. Bari kaayaan tempat sakitu camedebna. Lonok tingkeureuleung kalan-kalan kadenge sora buluk jeung manuk sirik uncuy ngelak siraheun saurang wanoja. Nu keur nyeta manehna para mitra sadaya mati geni tayalian ti mantili. Bener-bener mantili luasna teh. Cek paribasana para mitra teu ungut kalinduan teu gedag kaaminan. Teu gedag bulu salamar teu keueung teu sieun ku bangsa sasatoan. Hidana pasrah raga jeung nyawa toptah badak toptah maung. Kari kumabehna bae sabab niat mantengna keur hayang ngalap ilmu kasampurnaan hirup jeung perjagaan diri. Jelas nama hayang ngalap ilmu kabatinan. Tadi mah murihit ka Aki Murdasim ngan Aki Murdasim teu bisa mere. Sabab manehna can ngagem kana ilmu nu dipikahayang ku mantili. Nu akhirna Aki Murdasim nitah mujasmedi di hiji tempat nu dianggap di dinya aya karamat. Muncak ke tengah peuting harita sora sasatuan asa beuki rame. Aya nu bangkong jeung bancet nu direcet siang-siang jeung cari cangkas pate malam. Disambung ku sora lonok sakapung kadenge sora Korea. Peledug hareupeun mantili aya haseup haseup meledug bodas. Beda ti haseup durukan selengseng ka ambeun minyak senyut meleber angin-anginan. Leungit haseup ngajanggelek saurang aki-aki pangawakan jangku. Make jubah bodas menimak pelak. Buuk samut-mut bodas kumis bodas itu dijanggot meni panjang saseret dada. Kabulu-bulu panon bodas sedang eta aki-aki ngajanteng hareupeun mantili keur sidakep sila nuku tunggal. Anyek abunan. Nyekel itek panjang duka tina kai para mitra. Duka tina hoe ngan rungkarintel. Dina puhuna di bebandulan sigaku perak modelna hulu naga. Leungeun sabelah nu katuhu nyekel tasbih panjang. Poe eta aki-aki cimarika menilirih naker sora handarua. Si horeng eta aki-aki sok disebut karuhun nyata uyut mulki. Uyutna Aki Murdasim setelah Eyang Lingga. Nurutkeun cek dongeng karuhun ma Eyang Lingga kungsi taung teu sirikna galungan jeung Eyang Mangkubumi. Nya Eyang Lingga teh para mitra. Itu hiji gunung, ilem di hiji gunung nu kiwari disebut Gunung Linggarati. Ari Eyang Mangkubumi ngantunkeun waktu di garotong ku baladna opatan. Datang ka hiji tempat awi panggotongan potong duka ka bukit katelun ilemna. Di eta tempat nu kiwari disebut Mangkubumi bawahan Tatar Tasikmalaya. Ari tempat nu dipake galungan ku Eyang Lingga pura Eyang Mangkubumi itu disebut Gunung Galunggung. Peuting harita parang peutingan anak ka-40 peuting nyacapkeun maksudna nyi mantili. Rok Eyang Linggarati sasauran kieu. Nyai geulis anaki. Syukur bagya kamanyangan hidup aya maksud hayang ngalap ilmu bari sabeuting ieu hidupna mateu. Isukan mabral geura unur ti ieu tempat ngan leuwih ti heula Eyang rek amanat ka hidup. Oma kudu dicatet dina ati sanubari hidup. Kahiji hidup ulah waka hayang boga salaki saacan hidup nincak umur 25 tahun. Kadua ulah poho kana ngulik musik malikeun diri hidup. Katiluna omat ilmu nu geus karawatan ku hidup ulah rek dipake jail kaniaya ka sasama umat Allah. Kajaba lamun boga itikad jahat bari teu beunang disabaran. Samalah ku hidup kudu dipake tutulung kanu butuh satalang kanu susah. Tutulung kasingsahan nu keur mangi bancang pakewu atawa keur aya dina kabahayaan. Naon pangna Eyang nyarek ulah waka boga salaki sabab ilmu nu diagem ku hidup teh binang disebutkeun ilmu luhung. Ilmu kabatinan bisa dipake ngarubuhkeun jalma nu teu kudu make tanaga luar. Jadi nu hartina ilmu ieu bisa diterapkeun ka jalma anu masih keneh suci can ngalaman laki rabi. Tah ngan sakitu amanat Eyang sakali deui kade kudu dicatet dina ati sanubari hidup. Naon nu diamanatkeun ku Eyang bieu omat ulah nepi ka poho.
Geus ayeuna eyang rek unur kalawan ulah poho, ulah hayang tepung jeung eyang, cai eyang mekelan ka hidep nu disebut ilmu bayu limbung. Eyang Linggaratu mungkas para mitra saurna kalawan niup muna Nyi Mantili. Rasakan awak Nyi Mantili asanya cep tiis nepi ka Nyi Mantili ngadeg-deg siga tiris. Rieg lemah karasa ngarieg siga aya lini sakeuceup Eyang Linggaratu ngiles leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Ngaso heula para wargi ngaso. Para wargi sadaya kocapkeun isukna Aki Murdasim sabada salat subuh. Nu kira-kira jam genep nyampeurkeun ka Japar nu keur mirun seuneu bari sideang gero Aki Murdasim ngagegero Japar. Jalu kulan tema Japar bari ngalieu api keur sanaon Ci? Keun habu matong ditungguan nyam ayeuna mah urang mapagkeun si Nyai ka pasir. Sabab nurutkeun ceuk perhitungan Aki geus tamat, maksudna si Nyai teh geus panceg 40 poe 40 peuting. Bisi teu kadugaeun balik sorangan. Da saoran anu tas nyepen sakitu lilana mah teu dahar teu nginum, geus moal teu leuleusna atuh, ceuk Aki Murdasim rek mapagkeun Nyi Mantili. Para wargi anu mulia Aki Murdasim rek mapagkeun Nyi Mantili. Panglah ki bade ayeuna ki Japar ngorejat nangtu. Oh ayeuna Kemal Aki Murdasim terus arinus jeung Japar mapai jalan satapa. Bari nanyak da puguh tempat panyepenan Mantili aya di pasir. Teu sawatara lila Aki Murdasim jeung Japar geus tepi kana dituju. Katingali Nyi Mantili masih keneh cimek blek diuk dina batu lempar. Beungeut Nyi Mantili meunut tias koneas teu beda ti kapas. Panon carolong sanggeus jeukit pok Aki Murdasim uluk salap. Kalawan cumarita lirih bari diuk hareupeun Nyi Mantili nu masih keneh malenguk. Sampurasun kaulanun sim kuring nada agung cukup umur jemar sihapunten anu kasuhun ti pangersa uyut nu ngageuyeun ieu tempat teu aya sanes maksad sim kuring geus ka pangersa teh sajanihunkeun diri ieu pun incu wasta Nyi Mantili bade dibantu wangsul kaulanun jalanan parantos wakosna ngadeuheus ka pangersa. Ani salah jengna mugi-mugi naon rupi nu di kapala iku pun incu biasa kacampi kalain mugi sing manfaat kanggo anjeunna kaulan. Kitu basa-basa Aki Murdasim. Amit humungkur amit heula kang ngageugeuh di eta tempat nya teh Eyang Linggaratu. Padahal Eyang Linggaratu mah lain di dinya tapi tilemna di Gunung Linggaratu. Di dinya mah tilas tatapa anjeunna baheula waktu ngalap ilmu bade ngadijajaten sareng Eyang Mangkubumi di puncak Gunung Galunggung. Ya pucuk nu geulis ulang balik jeung Aki sabab hidup geus tamat ngalaksanakeun maksud ceuk Aki Murdasim. Pret Nyi Mantili bangun asa-asa tanggah tuluy neuteup kana beungeut Aki Murdasim. Geus kitu bluk Nyi Mantili nyuuh kana lahunan Aki Murdasim kalawan Nyi Mantili dijian. Nyaan harita Nyi Mantili teu kaduga nangtung-nangtung acan. Sakujur awak leuleus para mitra kaya tangan pangawasa lir kapuk ka ibunanna lain bobohongan. Harita teh para wargi sadaya 40 poe 40 peuting kitu cimek blek bari teu dahar teu minum pasti kana leuleus. Ya pucuk ku Aki jeung ku si Jalu urang gorotok sok urang gayos leungeun hidep untang kana punuk Aki jeung kana punuk si Jalu. Pokna deui kalawan para mitra harita awak Mantili di pangku kuduaan terus sida diuk dina leungeun Aki Murdasim. Pilih tekel jeung leungeun Japar sedengkeun leungeun Nyi Mantili muntang kana punuk Aki Murdasim jeung kana punuk Japar. Geus kitu mah dibarawa balik ka imah. Goledag Nyi Mantili dikadengkeun dina samak di tengah imah kalawan dianggelan anu geus lepet. Kawargi sadaya harita Japar ngarasa watir ningali kaayaan Nyi Mantili menitias teu beda ti mayit. Sanggeus Mantili dikadengkeun pok Aki Murdasim nyarita nitah mangnyokotkeun cai herang kana cangkir ka Japar. Teu hararese Japar ka dapur nyuk cai tina gentong tuluy dibikeun ka Aki Murdasim. Harita Aki Murdasim ngajiad cai, tutas ngajiad cai Nyi Mantili ditengkatkeun punukna. Nyai, minum heula ieu cai itu ngabatalan. Pok naleguk Nyi Mantili minum beak setengah cangkir.
boleh dagdeg malah terus sare meninggal Gibra bangun pulas naker kok Japar nanya setengah haharewosan mana naon sih teki jalan katinggal aku abdi ini sakit tiasna sareng leuleus pisan geuning Japar hariwangun ku mantili moal jalu moal naon-naon tong make hariwang dangke ge moal burung jag-jag deui keun ayeuna mah cenah sare heula ulah digomeng-gomeng angguran panggubuykeun cau kapas keur bukana waki moal waka dibere sangu wujudna kosong pisan paling dibere bubuy cau kapas mah rek dibere lempah heula deui nah lempah teh ki Jalawa Japar talete sabab canyahoun lempah teh bubur jalu tungka ditupang bubuykeun heula cau kapas ku cauna tukangin hawu aya 3 siki bubuykeun kabeh mangga ki Jabar teu hararese ngoloyong ka dapur terus bubuy cau kapas 3 siki keur mantili buka sabab cik Aki Murdasi nu ngaran buka kudu ku bubuy cau kapas jeung cai asa kerang geus tiis di poe ti harita ni mantili geus pulih deui saasal tadi teu karasa leuleus teu ngarasa lieur ngan beungeut narada piaskeun atuh daharna saacanna dahar sangu kakara dibere bubur patos sore harita sabada Aki Murdasi minta salat asar ngariung jeung mantili katut Japar ditepas samala Aki Murdasi jeung haripan batok dieusi ku cai kopi pahit ngebulkeun ayeuna urang ngobrol sama cari sore-sore nurek diobrolkeun ku Aki kajadian Aki nembrakeun rasa kabunga ku ayeuna Nyai geus tamat ngalaksanakeun maksud ngepen di pasir bari ceuk Nyai kuat nahan sagala gogoda kumang rupa dedengean ditinggalian itu puguh diri ku dasar kitu Aki ngaduakeun muga-muga ilmu nu geus tumrap kana raga Nyai sing aya mangfaatna sing bisa dipake tutulung kanu butuh tatalang kanu susah sing bisa dipake tulung tinulungan ka sasama umat Allah anu keur mangi kasusah atawa kata hiburan hirupna ngan mah ulah dipake reueus ulah dipake agul adiguna komo lamun dipake hideung ki daya kaniaya ka sasama umat Allah nitu boga dosa mah bisi madawa ka diri sorangan eta salilanya nyepen di pasir menang naon tino goib teh ini nepi ka tamat Nyai cek Aki Murdasi nutup sekit kana beungeut si mantili teu kenging naon-naon Aki nu wengi mangkukna tos bade tamat nyepen raraosan abdi aya nu mingit kana mun-munan karaos mah asa nyecep tiis biji ka abdi karaos siris Aki sajabat kitu nampi amanat ti eyang amanat nama seueur-seueur Aki temani mantili sawajarna jadi kurangan jadi lebihan ngan perkara amanat ulah waka boga salaki mah teu dicaritakeun duka pohoeun duka ngahaja teu dicaritakeun ka sasaha oge nuhun aya nu kalangkung Aki saur eyang ilmu nu dipasikeun ka abdi ilmu batin biasa ngarubuhkeun jalmi nu teu karana ngangot tanaga lahir pokna deui ambuing baru eyang teh mere ilmu kitu Nyai atuh ilmu kitu mah lain ilmu hanapana make bisa ngarubuhkeun batur teu karana make tanaga lahir sagala Aki ge sakieu geus rek nampul kaliang kubur bari geus ngalalana ka mana-mana can boga ilmu kitu mah tapi ari si Nyai ujug-ujug boga ilmu kitu nyahan teh Nyai Aki Murdasi bangun kaget tapi si Ganu rada cangcaya narasaur eyang mah kitu Aki temal nyi mantili para mitra sadaya ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso para wargi ngaso mangga
para mitra Aki Murdasim tuluy nyarita deui. Cing hayang nyaho pecakan kalina kasih Jalu. Aki mah hayang ningali nyai. Tapi kitu ge paralun lain Aki teu percaya kana unggulan ti eyang ngawariskeun ilmu ka nyai. Sok adieu Jalu turun kaburuan. Cek Aki Murdasim make hayang ngabuktikeun sagala kana ilmu diagem ku mantili. Aki mah paur atuh ki, kumaha pami abdi ngajungkel teras teu tiasa cengkat deui. Nah Aki wantun tanggal walorna. Japar rada muringis majarkeun sieun teu bisa cengkat deui. Si Jalu mah kawas lainna Aki we. Make jeung paur sagala. Mana sinakeun rek dicabut untuk paur. Keun Aki tanggung jawab lamun si Jalu teu bisa cengkat deui mah. Asa ulah nepi ka teu bisa cengkat terus eueuh ngabasan. Aki Murdasim seuring ngahehe siga ningeuna. Sokanya nyanyi geura cobaan ka si Jalu. Kege si Jalu Aki hayang nyobaan. Pokna. Kumaha atunya Kang? Nyi mantili nanyakeun heula ka Japar bari ngarere. Pangawe lah Aki da tanggal walor ieu. Abi bari anjeunna bari nyobian cenah nyanyi. Tema Japar para wargi. Geus kitu mah jat jut tarurun kaburuan. Harita Nyi mantili make pakaian calana pangsi bari diuk dina tanu sida andeka. Kumaha kana heula ki? Japar nanyakeun heula ka Aki Murdasim nu keur ngajanteng jijireun Nyi mantili. Cobaan we rontok heula ku si Jalu, ceuk Aki Murdasim. Harita Japar mundur heula dua langkah geus kitu sarabat rek ngarontok Nyi mantili. Kira-kira sameter anggang Nyi mantili. Nyolodorkeun dua dampaleungeun ka hareupna atuh curalit Japar ngacuralit terus ti beubeut nang karak bengkang. Pogo we Aki Murdasim olohok mata simeuteun bari harita ngagereneng. Amun. Nyahan geuning ilmu si nyai teh luhur pisan. Pojengkan Nyi mantili nyampeurkeun Japar nu masih keneh ngajoprak. Harita Nyi mantili ngebutkeun leungeun korejat Japar hudang deui. Hingga nu reuwas pok Aki Murdasim nanya. Kumaha karasana Jalu? Aduhnya anjing asa dibantingkeun we mah. Urang mah ngaina cobian ku Aki. Tema Japar bari ngeprukeun calana bejedug ku taneuh. Hing ayeuna Aki nyanyi ku Aki rek dibabu ku awi. Cek Aki Murdasim nyabut pager. Kalawan teu tatapasini deui para mitra ujug-ujug. Aki Murdasim ngababukeun awi. Batankeun kana awak Nyi mantili malah Aki Murdasim muter awakna terus ngakedebut labu. Duh gerenya genya. Japar jeung sirikeun Aki Murdasim ngajoprak. Bila Aki Murdasim ngorejat terus nyeureudeg rek ngemupuh tarang. Sabrut dayagdag Aki Murdasim teu puguh-puguh ngadak-ngadak ngadayagdag sorangan. Kedebut labu pada katak Japar seuri meniasa suka. Aki Murdasim teu kungsi dihudangkeun bisa ngorejat hudang. Ari Japar harita siga nu panasaran. Manehna luncat rek ngajejak dada mantili. Hiat! Acan ge Japar ngepi ngadon engke-engkean sukuna sabelah ngacu. Itu si Jalu. Nanaonan Jalu ngadon jalak pengkor gitu. Aki Murdasim kuat seeleun jeung sirikeun Japar ngadon engke-engkean. Urang rontok kuduaan Jalu. Hiat! Kedebut Aki Murdasim jeung Japar ting kedebut rubuh. Geus kitu mah kakara Aki Murdasim percaya kana ilmu nu geus kacangking ku Nyi mantili. Bener-bener lain ilmu samarangan ilmu. Sigana mah 100 hiji atawa 1000 hiji ge biheung ayan boga ilmu samodel kitu nu disebut ilmu tanaga batin. Geus ayeuna mah Aki percaya nyai. Bener-bener eta ilmu lain handap-handap. Syukur Aki milu atoh hidup geus hasil maksud. Muga-muga sing manfaat kalawan sing bisa dipake nulung kanu butuh. Sing bisa dipake nalang kanu susah. Sing bisa dipake nulungan batur keur nu mangkeur anu keur manggih kacilakaan. Cek Aki Murdasim terus arungah deui ka tepas. Regot Aki Murdasim nguyup cai kopi pait dina batok kitu geus rada tiis. Saminggu ti harita dina hiji poe sabada Japar dalahar jeung Aki Murdasim katut Nyi mantili tuluy ngoloyong ka tepas ngadoni is dina bale. Bari ngelepus udu daun kawung awak dibuligir sabab karasa haridang bayeungyang. Da puguh keur meujeuhna panas poe meninong toreng. Heuleut sawatara menit torojo Nyi mantili nyampeurkeun keek maneh diuk sidong sidengdang
sisi babalean Japar Silatutu. Nyai, ari aki geus carita acan ka Nyai. Japar rembung ngaran ngajak ngobrol bari ngareret tuluy neuteu. Sasauran perkawis naon, Kang? Nyi Mantili malik nanyakeun. Eta perkara akang jeung Nyai nu sakumaha ti heula akang kungsi ngayakeun naon teh pasini geuning. Urang kungsi ngobrol pasini janji bari ngararasuluh ka pasir. Teu sasauran naon-naon aki mah dupi kitu. Nyi Mantili neuteup kana beungeut Japar. Eta akang teh pas kamari ieu kahalangan ku saminggu kungsi cacarita ka si Aki. Nya sakumaha cita-cita akang miharep ka diri Nyai teh. Nya harita akang nyaritakeun hayang kawin agama heula kalawan nu ngarapalanana si Aki. Da si Aki ge bisaeun. Ngan si Aki nanyakeun piwalieun sabab kudu aya wali sanajan kawin agama oge. Maksud akang kitu teh nyaeta ngarah urang pada jongjon, pada regreg moal galider deui. Perkara ngayakeun syukuran gitu iraha we di mana akang geus boga milik. Teu kitu urang balik kasarakan akang sugan jadi indung aya keneh. Kumaha pamadegan Nyai nah satuju lamun urang ngalaksanakeun heula kawin agama. Cek Japar nanya kana pamadegan Nyi Mantili. Atuh para mitra Nyi Mantili meunang sawatara jongjongan maanggur ngahulang ngesirahna melengup. Kitu sotenan inget kana pituah atawa amanati karuhun yen manehna acan meunang boga salaki. Lamun acan umur nincak 25 tahun. Memang ari batin Nyi Mantili ge rumasa geus janji hayang terus ngawangun rumah tangga jeung Japar. Ngan ayeuna aya amanat kitu ti karuhun. Harita Nyi Mantili kalaka ngahulang. Kumaha Nyai satuju? Japar nanya deui. Kan tenan we satuju makang malih ti kapungkur ge abdi hoyong enga-enga ngawangun rumah tangga sareng akang. Kumaha atunya? Tema Nyi Mantili nyarita teu dikebatkeun para mitra. Mung naon Nyai? Japar neuteub seukeut. Mun Kang Epi walieunana jalaran pun lanceuk Kang Mantala dugi ka ayeuna teu menak raratan pisan. Tos kantenan pun bapa mah kapungkur ge parantos ngantunkeun. Kumaha geus dianggap maot atuh Nyai dari teangan ka mana-kamana ge pan ceuk Nyai teu manggih raratan pisan geuning. Tiasa we diangkeun parantos ngantunkeun ge nanging ke kumaha upami jaganing geto diparengkeun tepang bari urang parantos ngahiji. Saleuheung upami pun lanceuk sadar kumaha pun lanceuk anjeunna bendu ka abdi sareng ka akang. Sareng abdi gaduh lanceuk mung hiji-hijina kitu we. Ukituna wayahna kedah sobar Kang. Hari katamih-tamih abdi nampi wangsi ti eyang. Didamengian abdi bade namatkeun gaduh maksad. Aya amanat kumaha kitu Nyai? Japar semu kaget. Saurna salami abdi teh acan nincakana yuswa 25 tahun. Ulah waka gaduh caroge tah kitu we. Wangsi ti eyang teh Kang. Kudu geus nincak 25 tahun. Ayeuna umur Nyai geus sabaraha tahun? Upami numutkeun perhetangan abdi mah nembe 21 tahun jalan Kang. Waduh. Tuh lamun kitu mah akang teh kudu nungguan 4 tahun deui Nyai sanajan ku akang ditunggukeun ge lakuning kaumuran ku akang. Kapan tibaroto keneh Nyai keukeuh hayang buru-buru ngawangun rumah tangga jeung akang. Kari-karina ayeuna Nyai aya alesan kitu. Japar bareureum semunu amba. Sanes alesan Kang salorosna wangsi ti eyang teh kitu. Sateu acan abdi umur 25 tahun teu kenging kagungan caroge. Engke matos 25 tahun mangga temal Mantili. Lengahuleng hatena ngarasahan eul campur boga rasa keuheul. Samalah make ngagerendeng jero dadana sagala Japar teh para mitra. Lamun sarupa kitu mah Mantili teh jalejang ji atuh. Lancalinci luncat mulang ingkar tina tali gadang. Melengkung bekas nyalahan ari tadi manehna nyebutkeun hayang buru-buru kawin. Ayeuna ku aing diajak kawin agama make nyaritakeun kitu sagala. Aing mah teu percaya ka karuhun make nyarek ulah waka boga salaki sagala saacan umur 25 tahun. Lamun nya teh mah Mantili aya alesan kitu. Nah, teu rumasa aing mah bebas teu rumasa kitu ku aing dibelaan ditatamakeun ka dieu. Tina alatan rek dipahalakeun jadi bapa aing. Ku aing sajauh-jauh dibawa ka dieu dibelaan cul indung sorangan bari aing karugian tenaga karugian duit. Urut maraban manehna salila di dieu. Kari-kari ayeuna aya alesan kitu. Nadungan bapa aing rek nganiayak kitu ka manehna. Padahal keur diri aing mah sanajan nu jadi bapa kitu ge da moal rek biluh kana jadi bapa. Malah aing mah cua kana kalawan bapa sorangan teh.
Hari aing balik deui kasarakan geus kagok di sangsara. Hari cicing di dieu kesel kudu ngadagor 4 tahun deui mah. Sajabati kitu ngarasa era we jeung karunya kasih aki. Nyana sateu percaya aing mah ka karuhun make nyarita kitu segala. Nah, karuhun make nyarek boga salaki. Nyarek ulah boga salaki sacan umur 25 tahun. Pasti ieu mah sakadar alasan manehna we wungkul. Lamun nolak teh mah nolak secara lemes. Atuh rumasa kitu manehna ditulungan ku diri aing sasatarita manehna teu dinten teh ge keur aya dia congo bedog atuh. Ku aing diiwat kalawan dibawa turun gunung ungah gunung ditamakeun sakumaha panuduhan ni aing. Ari geus cager kalawan manehna geus ngagem ilmu ngadon nyarita kitu. Majarkeun teh ceuk karuhun cenah. Nu asih dipulang sengit tungtungna mah lah. Heueuh aing mah kitu gerentes hate Japar. Boga rasa teu percaya kana caritaan ti Nyi Mantili. Kumaha Kang kahartos sareng kersa sobar ngantos dugi ka umur abdi 25 tahun. Nyi Mantili nanya deui kana pamadegan Japar nu keur ngahuleng budina alum. Duh ka atuh Nyai. Akang can bisa mere kaputusan nu pasti sabab akang kakarang ngadenge caritaan sakumaha caritaan Nyai tadi. Tema Japar teu mere kaputusan nu pasti. Kunaon akang rupin bendu geuning? Nyi Mantili ngarasa heran. Teu naon Nyai ngan can bisa mere kaputusan we duka isu pageto mah. Japar terus turun kaburuan malah ngaleos. Atuh Nyi Mantili ngahuleng ngarasa kaget ningali pasemon Japar asa beda ti sasari. Pantesna teh Kang Japar ambekeun meureun ka diri aing. Dume aing menta tempo 4 tahun deui, heueuh. Dalin kahayang aing ieu mah amanati karuhun. Ya diri aing saacan cak umur 25 tahun. Teu meunang waka boga salaki. Hari ku aing dirempak kana pasti diri aing cilaka menang supata ti karuhun. Mangkaning aing menang hayang boga ilmu pibakeulun hirup. Hari ku aing teu digugu ka hayang Kang Japar sok sieun manehna pundung we. Dianggap diri aing teu boga rasa rumasa ditulungan ku manehna. Sarua jeung dijait tina Rajapati waktu baheula aing disariksa ku anak buahna bapana. Nepi ka aing rek dipaehan. Jadi kudu kumaha atuh sangka diri aing salamet. Kang Japar sadar bari ngarti kana caritaan aing. Lamun kieu carana maka paksa aing kudu nyarita ka si Aki bari menta pandangan ti si Aki. Nyi Mantili siga nu teu sadar ngadon kegerendengan sorangan. Bari melenguk teu lila jerut turun ngoreleng ka pongpok imah. Nyampak Aki Murdasim keur maraban hayam bikang ku jagong garing. Sedang Japar duka teuing ka mana korolosna meuni asa sakolepat pisan. Aki, bupi Kang Japar angkat ka mana Ki? Ari katingalina masih gak kalebak rek katampian meureun Nyai. Aya naon gitu? Temal Aki Murdasim bari nguniang nangtung. Teh naon-naon birehna mewe katinggalna lungsur. Disangki mah aya di luar. Mohon Ki abdi tayenul bade disangemkeun sakedap nanging di ditu dicepas Aki. Menyasa dari uas teuing Nyai. Nama tuh Aki Murdasim ngoloyong dituturkeun ku Nyi Mantili arungah katepas. Gek dariuk dina babalean. Kieu Aki puguh abdi teh ngaros bingung ngemutkeun perkawis Kang Japar. Bingung kumaha Nyai? Bingung kumaha? Aki Murdasim neuteu. Mun bingung naon perkawis Kang Japar we keukeuh palain nikah agami heula sareng abdi. Hari ku abdi ditumutkeun sok kumaha ingis aya kajantenan ka diri abdi. Bila aya amanat ti karuhun saurna sateu acana abdi umur 25 tahun teu keeng bakal gaduh caroge. Apan ka Aki ge kantos disangemkeun ku abdi. Hari itu Kang Japar keukeuh we palain nikah agama heula. Disangemkeun aya amanat kitu ti karuhun teh katinggalin ku abdi siga nu bendu teras lungsur. Cobi kumaha pisaeunana Ki abdi teh? Ceuk Nyi Mantili menta pandangan ti Aki Murdasim. Nyari aya amanat kitu mati karuhun. Wayahna ku Nyai ulah dirempak sabab pasti jadi mata ke diri Nyai. Mohon abdi mah ingis kitu we Ki mung eta. Kedah kumaha supados Kang Japar sadar kalayan ngartos. Jadi sangemkeun ku abdi mah katinggalina saprosna teu percanten. Kantenan tadi mah abdi teh parantosa pasini janji pasang subaya sareng Kang Japar. Hoyong enga-enga salamet. Mung kamari ieu mah bingung teh. Kutu aya kanggo wali gaduh lanceuk kapan dugi ka ayeuna henteu mendak raratan pisan. Ayeuna mah komo aya amanat kitu ti karuhun. Ari abdi kamari ieu tos paheut hoyong enga-enga ngalaksanakeun salametan.
Bere anjeunna keukeuh palai teras ngabangun rumah tangga bari abdi rumaos sareng karaos anu sakitu belana ka abdi. Keun bae engke geus hase ku aki rek dicaritaan si Ujangna. Nyai mah tong nying hareupan pura-pura sare atawa naon we barang gawe di dapurnya. Hatur nuhun aki upami kitu mah. Ku aki dipasihan piwejang supros anjeunna sadar. Kalian sabar ngantos kana waktosna abdi ngadampal umur 25 tahun. Heuh keun ke ku aki rek dicaritaan. Temal Aki Murdasim para wargi. Geus kitu mah nyiman tilih ka jero ari Aki Murdasim jero turun. Terus ngaleos katampian rek bebersih bari sakalian rek nempo Japar. Nyanteuna katampian sabab geus lila can balik deui ka imahna. Para mitra pamiarsa, nyaan Japar siganu punungna teh para wargi daeta we bada magrib ngadon ngajejentu sorangan di tepas budina alum siganu marung kabut hate. Dumeh nyiman tili meta tempo 4 tahun deui bari dianggapna ku Japar aya carita anti karuhun kitu teh alasan bungkul. Padahal mah bener-bener para mitra cek karuhun nyarek ulah waka boga salaki sacan umur 25 tahun. Waktu Japar keur ngajejentu di tepas torojol Aki Murdasim nyampeurkeun. War, geuning eta si Jalu aya di luar. Disangka ku Aki mah keur si Deang di dapur. Geus dahar Jalu, cek Aki Murdasim gek diu. Parantoski temara Japar dadaria. Hari tadi ngobrol naon jeung si Nyai teh Jalu? Eta perkawis munu tempo 4 tahun deui ki. Ere saur karuhun amanat ka mantili cenah teu kaing kaduha caroge. Satacana 25 tahun. Hari abdi kadah ngantosan 4 tahun deui malah kumaha tuki sedengkeun waktos 4 tahun teh sanes sakedap-sakedap. Sakitna upami ku abdi kaumuran tapi teu aya gogoda deui sareng nu sanesna. Mangkani abdi ti kapungkur panos janggi bade ngawangun rumah tangga. Kitu deui anjeunna ge sami nyebatkeun moal gaduh salaki upami sanes ka abdi. Kaen saur anjeunna hoyong enga-enga salamet. Mumawi abdi kamari sasanggem kitu. Ka Aki hoyong nikah agama heula teh. Jadi mana abdi tos gaduh milik bade nikah biasa sara salametan. Ari mah munut sarantos 4 tahun deui. Atuh abdi teu ngaraos hareun negi. Tong kitu mah anjeunna teh nyebatkeun kersa ngabangun rumah tangga sareng abdi teh ukur ngabeungetan wungkul. Nawir abdi kasebaturunan jalma jahat kitu. Pada abdi mah cuak kana kalakuan pun bapa dibelaan mantili ku abdi di saat sasati paling bari dipahalaku pun bapa. Jika teras abdi sangsara balangsak melaan anjeunna. Dibelaan cula pun biang. Sajabat kitu abdi dikakalakeun ku pun bapa. Pami anjeunna keukeuh munut-munut sarantos 4 tahun deui mah wios lah. Bari wangsul we kasarakan ongkon abdi mah watos ka pun biang. Perkawis pun bapa kitu sawios masih aya di mana-mana ge lah. Cek Japar akhirna aya pikiran rek balik deui ka sarakanana. Sabab pangrasa manehna mah harepan pas dijaga. Ke lanan Jalu. Ulah waka kajurung ku nafsu. Ulah waka ponok pangharepan. Sokomo si Jalu boga timuru yen si Nyai ngabeungetan wungkul. Naon sababna Aki nyarita kitu ka hidap nyebutkeun si Nyai ngabeungetan? Teu ngabeungetan si Nyai mah Jalu memang sabenerna aya amanat kitu ti karuhun. Yen si Nyai ulah waka boga salaki saecan sampai umur 25 tahun. Nu hartina lain nyarek ulah boga salaki saterusna. Lamun karamat nyarek ulah boga salaki saterusna ku si Nyai. Ka si Nyai Aki ge teu satuju kana amanati karamat. Kahiji kitu kaduana naon sababna Aki nyebutkeun si Jalu ulah boga anggapan ngabeungetan. Sabab si Nyai geus cacarita ka Aki yen manehna bener-bener sukana ka si Jalu. Samalih nyarita oge lain ayeuna bae tapi tibeh ditumula keneh. Sedang si Nyai ngalap ilmu teh bari dibelaan teu sare teu dahar teu nginum. Pikeun pibakaleun manehna, pikeun pibakaleun si Jalu. Nah si Jalu teu ngarasa bunga, teu ngarasa atos si Nyai boga ilmu nu katinggalina kaampuhanana ku si Jalu. Lamun seug amanat ti karamat dirempa ku si Nyai, meureun meunang hese capek dibelaan ku cileuh kentel puji teh. Lah lapur meureunna di Jalu. Pokona mah camal. Saleuheung meus ukur camal atawa batak. Kumaha lamun seug matak jadi ka di si Nyai matak manawa. Nah si Jalu moal marasa kaduhu.
moal ngarasa watir bari geus ngahiji jeung si Jalu rumah tangga. Tapi kitu ge lain aki mang meunangkeun ka si Nyai, ngan aki mah milu manghariwangkeun. Ingis ku bisi rempan ku sugan, ingis aya kajadian nu tumiba ka dirina. Lamun si Jalu bener-bener misukana bari hayang tuluy ngahiji rumah tangga jeung si Nyai, atuh matak naon tungguan we nepi ka waktuna 4 taun. Cenah eta tadi cek si Jalu, waktu 4 tahun teh lain sakedeung bari biheung ka umuran ku si Jalu. Tong mikirkeun kana urusan panjang atawa pondokna umur, da perkara nu ngatur umur mah angin Allah. Buat euy umur si Jalu baris panjang tepi ka aki-aki. Contohna dari aki geus hampir 100 tahun ari ku Gusti Allah can waktuna dipunut mah teu burung we ku merenang keneh di alam dunya. Nu mata ku ayahna Jalu sing sobar. Lamun nya masih Jalu gede harapan hayang ngaragep jeung si Nyai. Da si Nyai oge moal nya teuing ngrek jalir janji sulaya udar tina tali gadang. Sing sobar Nyai. Lantaran ai sobar eta sabagian tina iman. Kitu dawuhan Kangjeng Nabi oge. Cek Aki Murdasim panjang lebar nyaritaan Japar nu keur melenguk teu kecet-kecet. Dah sakitu we amanati Aki mah Jalu, ulah kajulung ku nafsu, ulah ngumar amarah, ulah boga sangkaan nu lain-lain ka diri si Nyai. Pokna deui bari ngahurungkeun bensin tuluy udun. Sedeng Japar mah para mitra tonggoy melenguk, duka keur ngaregepkeun kana caritaan Aki Murdasim, duka lamun keheul para wargi. Tapi teu sakumaha lila Japar kakara nyarita deui bari budina tetep alun. Nah pemisaur Aki kitu mah sawios kalau dibade diantos dugi ka waktosna 4 tahun ki. Tah syukur ari kitu mah Aki milu bunga nanakeun diri hidup geus gede kasobaran. Tadi jadi disebutkeun ku Aki dawuhan Kangjeng Nabi ai sobar eta sabagian tina iman. Aki Murdasim ngarasa bunga ayat caritaan kitu ti Japar. Manehna nyebutkeun rek tunggu cenah nepi ka waktuna. Geus ayeuna mah geura sare ka ditu Jalu, bisi geus tunduk. Pokna deui Aki Murdasim nitah sare. Teu hararese Japar ngoloyong ka jero katingali nyimantili geus ngarengko di kamar. Goloyoh Japar ngedeng di tengah imah deket balik panto. Atuh Aki Murdasim ngampi sabab geus peuting di luar menit camadeb poek mongkleng. Mitra sadaya, aing mantili jeung Aki Murdasim geus sarare di kamar masing-masing. Anu masih teh misah teh Japar unggal peuting sare di tengah imah sorangan. Tapi harita Japar can sare masih keneh ngileut. Hatena kalang kabut mikiran perkara nyi mantili dumeh menta tempo 4 tahun. Gerendeng Japar ngagerendeng jeroeun dadana bari ngedeng nanggeui sirah. Nyana-nyana baris kieu mah jadina lah kaduhung aing make ngejati sarakan. Padahal harita sanggeus aing nyalametkeun mantili terus we cicing di si Toib. Perkara namakeun kitu ka sasage loba teu kudu ka dieu bae. Reun aing geus salamet ngahiji rumah tangga jeung mantili. Harina aing kudu nunggu 4 tahun ngarasa kesel jeung karunya ka si Aki. Kumaha pipetakeun aing nyai geus kieu cenah. Akhirna mah teu beda we teu lauk asup kana bubu. Babari asup ese kaluar. Nah, bingung-bingung teuing kawas teu boga keneh tuturkeun aing teh kasebut nu jadi inu. Kajen rek balik deui we sukan mah. Perkara mantili kitu mangsa bodo rek terus cicing di dieu pek wae. Rek ini teu ti dieu mangsa bodo. Sabab aing mah karunya kanu jadi inung deui. Tada teuing we cuang cieungna sajabati kitu aing sieun dosa ninggalkeun inung sorangan. Kitu gerentes hate Japar make aya pikiran rek balik deui ka sarakanana. Ongkohan manehna ngarasa sieun dosa ninggalkeun jadi inung. Geus aya pikiran kitu mah kara-kara reupe Japar peureum terus ngagebra sare. Kawas para mitra sadaya meunang ngabebeutkeun teh lain bobohongan. Kersaning kamurahan sareng kakawasaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Teu karasa teu kanyahoan ku sakumna insan
masih keneku melenang di alam pawenangan waktu peting geus kasilih kumang saberang. Batara surya geus rek medal ti belah wetan ngaluarkeun cahaya lir emas sinangli ngagebur beureum campur koneng. Bangsa manuk-manuk geus kalaluar ti tempatna masing-masing bari disarada raricit. Kitu deui hayam geus raongkong korongok ti ungapi lemuran. Siga anu ngabejaan ka para insan yen mangsa beurang geus datang. Para mitra kaum dangu, sisinarieun Japar tanginas pangheulana geus katampian bebersih. Samala harita geus mirun seuneu nah recai bari sideang sabab karasa tiris asa nyerecep tembus kana tulang tongo. Teulila Aki Murdasim kakara kaluar ti kamarna nyamperkeun ka dapur nyampak Japar keur ngasur-ngasur seuneu. Har, dulu eta si Jalu meuni tanginas geus mirun seuneu nanaon. Atukeun bae mirun seuneu mah ku si Nyai Jalu. Yos ki sakantanan si Deang teu kiat ku tiris ki. Bari meuleum sampeu atuh ngarabut kali itu di bibir. Mangga ki, tema Japar. Cerut Aki Murdasim turun tuluy init katampian. Japar jongjon ning hareupan hawu bari diuk dina jojodog. Sahan mirun seuneu teh Kang? Mantili kakara kaluar ti kamar sarta nanya ka Japar. Akang, temana pondok para mitra. Tukang ngawon harcai ku nyalira, pan biasana ge ku abdi. Ya sakalian si Deang teu kuat ku tirisnya ieu. Dampaleungeun mun dibara alkieu geuning, tema Japar ngadeangkeun dampaleungeun. Hari di mantili teu kungsi nyarita juru turun ngaleos katampian bari ngajingjing ember keur wadah cai. Para mitra sabada harita tuluy manehana. Abdas para mitra maksudna mah para mitra rek ngalaksanakeun ibadah salat subuh. Ocapkeun para wargi sadaya wanci haneut moyan sabada Japar ngahaneutan beuteung di dapur koloyong katepas. Nyampak Aki Murdasim keur campego dina golodog bari moyan. Ari Nyi Mantili keur sasapu di buruan gero Japar ngageroan Nyi Mantili. Nyai, kadi heula sakedeung Nyai. Aya naon Kang? Nyi Mantili ngareret. Kadi heula akang lecet picaritaeun. Sakantaran sareng Aki deui lah ki. Ceuk Japar bangun dina snaker, kalacat harita Nyi Mantili unggah. Meh bareng jeung Aki Murdasim. Waktosna see para wargi. Dugi ka dieu heula carios nyambung nu judulna nyaeta Gobang Nagasakti.